Mata lamun ibu keur geuring mending sehat mending geuring. Tah eta jawaban bener mending geuring. Nah mending geuring akan keur geuring. Justru nu geuring wae teh kusabab keur geuring pikiran wae sehat. Mata teu sabar jelema geuring pikiran wae sehat nya. Diubar sakali dua kali teh dah yuk ceuk sate. Ceuk geuring hayang naon? Mata keur geuring mah tong hayang sehat. Nah tong hayang sehat. Aduh, jadinya kayaknya maafkan potensi. Bu, jelema nu geuring ngalimatkeun geuring mah ngomong nanti beda. Sok ibu gerak, aya jelema geuring kakarak sapoe 2 poe. Jelema kakarak sapoe 2 poe geuring mah biasana masih kena ngalimatkeun geuring. Naon buktina sok dilayan. Begitu dilayan ditanya, "Bu, geuring naon?" "Ah, kumaha naon?" Ceuk sate. Oh, baik dan geuring ibu kentenan naon padahal teu naon. Nah, bisa ngomong kitu. Lain hayang sehat, sabar ngalimatkeun geuring. Sadar urang teh keur geuring. Jadi kumaha? Jelema nu geuring sadar geuring mah teu bakal bisa ngumpahan maneh. Mata begitu geuring ge, ngalimatkeun we disebut geuring. Teu naon, wajar. Ibu teh wajar. Karena jelema sehat, kudu we geuring ceuk sate. Nu geuring masih ngalimatkeun geuring mah ngomong lagi harus realistis. Teu ngawak-ngawak. Malah cok ibu teh, Allah teh nyaah, tapi tuh ibu teh nyaah. Beureun Allah teh punya nyaah, karang abdi istirahat ceuk sate. Geuring masih kena sadar geuring mah tuh ngomongna. Malah kayak balik ke cina geuring jeung ibu tong sareng. Mudah-mudahan geuring abdi jadi pangampuran dosa ka abdi. Allahu Akbar. So, ibu ngalayan jelema nu geuring siga kitu ngomongna geus teu? Ka balik ke kero eta geuring. Sampai kaki itu, sampai kayu cok. Pada ngomong deui. Mata bapak jual kaki tahu ya yang geuring. Nu geuring siga kieu maksud kita tuh. Nah, sabab masih bisa ngalimatkeun geuring, nu geuring realistis, pemikiran sehat. Ngalimatkeun. Mata dibere bobal teh cageun bae sabar, da terima proses ceuk sate. Sok ibu nu ngalayan geuring siga kitu pati siga kitu jagonya geureup teh hate ibu. Teu ngalayan ngurus mah ge Bu. Teu bingung, teu stres, nah dan nu geuring nana ngaleungkeun. Pak, teu geuring teu damat geus bae mah karena ge proses aja. Hirup mah sudah 1 tahun kelewat ceuk sate. Eta mah geuring luar biasa. Nah, singkat cerita 2 bulan kemudian geuring teh cager-cager. Nah, geuring kita teh cager-cager geus 2 bulan kemudian. Sok aya deui dia siga kamari. Tanya deui, "Bu, geuring naon?" Siga kamari teh ngomongna. Wah, eta mah kami meeting akhirnya. Kan atuh bocah ngarang istilah minggu ceuk sate. Ceuk nu geuring geus hayang cager. Sabab geus teu sabar ngalimatkeun geuring jadi hayang bae cager padahal realitas hidup teh keur geuring. Mantap cek abdi ge jelema lamun teu sadar kana potensi. Teh potensi teh naon ya geuring teh potensi ye. Jadikeun potensi. Nah, sabab kondisi urang keur geuring aya. Dibere sehat, jadikeun eta teh potensi sehat. Dan manfaatkan sehat itu untuk menjadi potensi kita untuk apa? Tapi pertanyaan jadi sebenarnya potensi itu teh lain anu cocok jeung kahayang itu maksudnya. Tapi apapun yang Allah berikan kepada kita, mau yang sesuai ataupun tidak, itulah sebetulnya potensi yang kita miliki untuk apa?
untuk totalitas ibadah kepada Allah.